nomor katilu kelakuan orang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus sirup-irup dikubur atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunia teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah nu mantak instruksi ti Gusti Allah wahai urang Arab cek Gusti Allah mat sampaikan wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun besi pakir kulantaran di dieu teh aya min ajli imlakin besi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun besi pakir sarua bae membunuh ngaranna atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan emang kunaon gitu lah can mapan ya besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh cukup 2 emang kurang bayangkeun coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya sedangkan kan orang lah ieu imah ge can boga ieu motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mau besi susah lah ka dituna tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azlu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elatna min jimlah besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum emang na urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun ka para kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun pakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut henteu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian naranjeun kabeh wa iyyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji Eselon 1 sekian, eselon 2 sekian, eselon 3 sekian, eselon 7 sekian. Emang aya diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah, eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan 1 sekian, 2 sekian, 3 sekian. Eta keputusan. Tah, geus. Kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan kene ka bupati padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi tapi kurang percayaan ka itu aduh aing mah dieu beusi teu digaji dek terus bebe digawe pokona beusi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan asal dipecat aing mah ke gaji aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa we tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu mantak ipis jasa iman entek
Terus pendidikan tasawuf maksudnya supaya keyakinan ke Allah mantap. Dididiklah supaya bergeser keyakinan ke Allah, setik supaya pol ka Gusti Allah. Engkena boga pol ka Gusti di berbagai bab, ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah. Mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah, ti eueuh ka aya nang Allah. Kuari aya diurus ku Allah. Rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir. Geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur, nu ka batur moal bisa ku urang. Andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa. Nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa. Nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa. Nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae. Tah supaya keyakinan kos kitu abeh mantap ibadah ka Gusti Allah. Iyalah tasawuf ngaranna. Mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah. Geus aing mah dagang moal, tani moal. Geus ka Allah bae. Aya, teu masalah. Ai sesuai mah jeung kelas teu masalah. Ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah. Cek majikanana ka. Pan teu ka warung, lah ka Allah bae pasrah. Ngojek atuh Kak. Tah ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah. Pasrah ke Allah. Capoe dua poe. Kak, ieu urang teu dahar geus kumaha Allah bae. Kieu bae tuh Kak, ai geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu. Ulah balik bang. Mangga atuh aing butuh pan kasia. Tuh, aing dibutuhkeun cak nyana. Ai di paraban teu. Eta ai paraban urusan Allah. Ai butuh urusan aing. Aing puyeng cak nyana ieu kakak. Tak kudu ngaji dek nasawuf dek norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka ilah aya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul aulia ngan memehna nyana zuhud jadi raja zuhud. Kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi. Assalamualaikum. Salam. Ai maneh datang ka mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi. Cek Abu Yazid kieu kulama zuhud teh. Coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kulama sakitu cek Ma'rufil Qurhi anjing kula ge kos kitu ambo cak Abu Yazid anjing kos itu di negara ulama aya bae di dahar eueuh bae nyada sabar paling ngelel bae tah anjing kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cak kana kos berarti can kuat maneh tah. Jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Ma'rufil Qurhi eleh luhur dina zuhudna ku Ma'rufil Qurhi lantaran cek Ma'rufil Qurhi zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bigeun ulah datang ka diendekeun di iman eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun made teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami pohar taat kula ka anjeun ngaguru nu mantap tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Ma'rufil Qurhi mah misah Junaidil Babagdi Sisri Sikti ngahiji di dinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia Masya Allah aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah
lepas tina segala dunia sapoe di gunung 2 poe di 3 poe geus mulai rada kaluar kesang tis 4 poe geus leuleus geus kicep 5 poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancen cek Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud yang anu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu geus aya nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku malu kaengge dibere langsung bae ku Gusti cek mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk mah geus ngadoa kadalapan teh can aya keneh pan telat amat sakeuna kaburu paeh sana ya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk pan dengan ka Gusti mah pandap nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilhamna ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh ka luhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanaga cek itu kuatnya saya kulantaran tulisan ada di kota ya nyana ngorandang ke kota ngorandang ke kota datang oge ka kota juk di kota ki bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas gegeran diinum di dahar seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek ngadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ih make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resep nama hayang langsung ti Gusti gedebug kitu tah mun roti-roti blug ka handap emang pikiran urang ge kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah gimana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah wa kazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren tangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah waka kholwa ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Buya Zidal Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi jadi ngaguru deui tah teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi ieu kikilitrikan mah kikilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep bae teu bisa boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang mah naleungkeun ye sia geus di bibir aing dah kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak tek eta mah percis teh mah kos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulah motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah, IG supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula. Mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae kan jadi kuku make. Kajen teuing nyana di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah, mana selain kuliah de kuliah lah pokona geus. Di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa. Lain jurusan kawalian tamah hanya ilmiah. Jang praktek lah kudu di pondok pesantren. Jurusan ilmu kawalian sakola
tetap kudu mondok nggak bisa. Enak guru kaditu kaki Marupil Quri barang datang cek Syekh Marupil Quri ahli zuhud bantat datang nggak dia. Aduh aing nanaon can ge ngaguru geus disebut bantat aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres kan bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh sakit luhur amat sih mau parah urusan ada jeung Gusti Allah amoh murikak bulunya lagi murikak bulu tapi tetap can percaya cakena mainnya Allah ngobrol jeung nyana orang lamun nyaritakeun kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa gitu can percaya coba aing deuk mempercayakeun aku supaya aing yakin ternyata di luar gegerentesan beta kos gitu tah cek sama dokter teh percaya ka aing. Murid. Berangkat. Ayo. Ndek ka mana? Ngayakinkeun, sia teh yakin ka aing kan? Kan kanyahoan teh. Wah, beuki sieun wae. Ayo. Ndek ka mana? Ayo tuturkeun. Sok loba omong ulah mata tanya. Ayo aing boga babaturan. Datang ka ieu mah babaturan. Wow, sono. Biasa adu tangkep lah, atuh kedatangan Ki Marupil Quri pohar jasa, cari, terus dibagiakan cai, kopi dan lain sebagainya, keulah ke mana, dahar, akhirnya bener, sate, dahar lah tiluan, nuboga imah, Syekh Marupil Quri jeung murid anyar, zuhud bantat tete. Dah. Cek Syekh Marupil Quri. Dah, ka muridna. Kan lamun can aya izin ti guru moal. Dah. Begitu Syekh Marupil Quri ngadahar sate hiji, ngahanem lagi. Didelegeun kuduaan. Pan teu didaharnya. Ngan hiji doang. Dikuyah-kunyah kunyana. Syekh Marupil Quri endah dikadoakeun ke sekolah bade pamit bae sok dahar belum pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ya kajian kuku bahagia sebab Syekh Marupil Quri mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate Waalaikumsalam ieu sate kan geus dibayar masalah sakieu teh embena nang ti mana menang meuli nu bener ya bener dang meuli nu bener ya urang mah lain lalagaan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan deuk dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula kadatangan guru kula Syekh Marupil Quri kemudian dahar haju eta satena kunyana diicip-icip ngaji dibalang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah masyaallah hampura cenah kula can tukang sate emang kurang gitu embe paeh ku kula di sate cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah guru urang embe paeh teh embe nun teu dipencit di sate ku kanyahoan pan urang mah eta mun lamun urang bae terus bae teh ya urang kadahar bangke kan tuh atuh pati ya bangsa beungeut-beungeut ku sadaya teh nyaho pan atuh teh nyaho urang biasa bae dek bangket teh dek naon pokona mah 15 tusuk aduh atuh mamang teh kunaon kitu ka tukang sate teh hampura geus pokona mah jadi kulah yang gede untung aya embe paeh anyar kanyahoan lah geus di sate bae guguran datang ka Syekh Marupil Waalaikumsalam dek nyaritakeun embe paehnya Pan geus cahudi bae. Tah cak murid teh ya, cak murid. Mama, geus kula yakin ka mama.
yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa dek ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah. Maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha? Aya atuh atuh mah ngobrol terus jeung Allah. Wayang cenah ieu. Kos gitulah kutubul aulia. Lumantan geus hese jaritakeun ada. Nyana komunikasi terus bae jeung Allah. Menginum sangat tadi dibejaan ku Allah bedahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya tementak sok aya ngaweleng wedek dahar ge kieu ge beusi di lembur urang anu ngaweleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jas nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh. Mantap mun hayang orang diangkat boga derajat tetap kudu basantren teu bisa tuh basantren cenah basantren modern teu bisa basantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik da jurusan-jurusanana urusan agama ngan endek ngajurus ka derajat mah salapi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung asad dan bedana ruah tama ngan beda ngaran dong sanawiyah eta doang beda da sagit sarua jang derajat mah tetep ngantren ieu beusi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas antrenna di mana heula sabaraha taun mas antrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyahum papat gakeun sadaya-daya kos teu percaya ka Quran urang hirup di Indonesia padahal mau dipakai Al-Quran mantep jasa tapi orang kan neruskan karuhun-karuhun orang meureun geus berbagai pertimbangan baheula karuhun orang teh bahwa di Indonesia teh urang pajukeun nagara teh make aturan demokrasi nu penting urang ulah kaluar ti Al-Quranul Karim jadi di negara demokrasi mah negara jeung agama misah agama diurus ku pamimpinna masing-masing negara diurus ku satu pemimpin make aturan kafir geus di jerona Islam aya kiaian Kristen aya kardinal aya kitu naon ngaranna asur dan lain sebagainya Buddha aya kitu biksu Jepang pamakoh situ mah kemudian atuh ayeuna Konghucu aya kitu sindut lah pokona mah eta araya kabeh pamimpin jadi urusan agama dipimpin ku masing-masing kepalana negara dipimpin ku hiji pamimpin nu pamimpin eta teh di luar aturan Islam gitulah di dalam demokrasi kos urang kos kieu jadi teu make Al-Qur'an aya Al-Qur'an mah ngahiji aturan negara jeung agama ngahiji kitabna hiji-hiji keneh Al-Qur'an di negara demokrasi mah ketika urang nyaritakeun negara make kahuk tuh sia maju nganyalkeun ka aing kahuk lamun urang diceritakeun agama tergantung agamana urang itu Islam buka Al-Qur'an buka Bukhari Kristen buka Injil itu Buddha buka boga kitab masing-masing. Tah kitu di negara demokrasi mah. Jadi agama diurus ku masing-masing. Eueuh masalah geus. Jangan mengkos ki kaayaanana. Hari endek hayu urang robah make negara Islam. Ngan perang. Pasti nu ieu paraeh ke diteruskeun ku anak urang. Urang ngaparaeh? Sabilillah sorga.
Sorga urang mau sorga pareh be meneruskan anak urang. Jadi beduk negara Islam. DPR nu kuari parehan deg 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 deg. DPR deg 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 ganti. Siap perang jeung Amerika los. Teu siap berarti tetap kurang demokrasi maka aturan kafir. Geus lain saaturan-aturanana nu mantaknya mempertahankan negara demokrasi, aya kauntungan-kauntungan nu kudu disedot kunyana. Aya anu terketahui, aya anu tidak terketahui. Minta kula teu betah jadi presiden kos kitu. Nah, aya aturan-aturanana. Presiden naon cenah kieu? Lalu ngomong lah pokona pernah jadi presiden. Koang-koang. Ih, gara-gara urang teh kos kitu tah. Nu matak hayang meraup keuntungan terus Amerika teh melalui demokrasi. Irak didemokrasikan, hayang nyedot keuntungan. Mesir didemokrasikan, hayang nyedot keuntungan. Syria didemokrasikan, hayang nyedot keuntungan. Hayang nyana teh hayang aya keuntungan di dinya. Teu naon malih teh demokrasi ge model Arab Wahabi asal maneh leuwih tibatan didemokrasikeun sedot keuntunganana. Negara nu tandus Amerika tapi sanggup nyen kapal termewah di dunia. Negara tandus di dunia Amerika. Oh, dangder di Amerika mah eueuh. Terjadi melak dangder terjadi. Asnawi harita ke Amerika tani terjadi si Asnawi di dieu. Waduh. Melakui terjadi di Amerika. Tandus. Tetapi mobil mewah buatan Amerika, kapal buatan Amerika, nuklir buatan Amerika, modal lah di mana? Sedot di negara-negara anu ditumpahkeun punya. Termasuk negara urang. Siap urang kos gitu terus. Henteu siap mikir. Memantak di Syria ku hari Amerika kebingungan. Naon sebabna? Sebab ieu jelemana eueuh nu bisa diteundeun di dinya nu mantak anu diperkirakan setahun 2 tahun cek Amerika 10 tahun. Kok bisa kau tuh hese dengan jelema anu dipercaya ku Amerika jang supaya kepercayaan Amerika berarti jago teh Syria. Berarti jago eta. Aya jelema tak horenganan milu ka negara. Pecat. Aya deui jelema dianggap hebat ieu. Pasti bisa membawa atas Amerika. Ya, ternyata nyana giling ka ditu ka negarana. Hese mantak 10 tahun. Dek didik heula jelema sanggup kos kitu teh negara kafir mah. Nu kuduna Islam nu kos kitu ku ari kafir. Nu kuduna mah urang teh ka negara kafir kos kitu ku ari mah urang dikitu-kitu ku kafir. Sanggup sia terus. Teu sanggup eureun. Eureun hirupna. Ieu keur carita negara supaya nyaho kos kitulah keberadaan negara urang. Mantak calon presiden lagi nu dipercaya ku Amerika. Suryani, sia, jing dia aing percaya ka sia. Oh, abdi mah cenah geus bentek di Indonesia mah. Jokowi, ya, siap deuk. Hah? Atuh abdi mah kumaha bae, kumaha nu di luhurna ieu nohong abdi. Saha si nohongna? Megawati. Ayo, hadir. Cek Megawati, di ais kieu cenah, di ais. Nongol be huluna, tolol. Aduh, terlepas di kos gitu terus baik diolah saha. Sedangkan teknis-teknisnya, masya Allah, orang menyeritakan negara muringkak bulu panas, tungtungna ngalamun, nu encan kawin bakal nambung kawin. Nyeritakan negara mah gitu, nu geus kawin bakal hayang kawin deui. Capek mantak mahasiswa asa disundut demo mahasiswa demo sebab naon keur menggebu hatina ingin ada perubahan berarti di negara. Nah, kamari jeung undang-undang rancangan anak waduh kapan awas ya ayo awas kos kitu di negara demokrasi mantak nu nyahoeun mah maning di kerajaan deui mantep. Urang lepas di Amerika, urang jadi kerajaan-kerajaan kayak gitu, kerajaan Banten, Cikande, Serang, Cikupa, Pasar Kemis. Wah, engke bakal loba raja-raja engke.
Haji Pendi jadi raja. Ngan moal di perangan ku sasage Haji Pendi mah moal. Emang kunaon moal kebel ge paeh ieu. Kada paeh wajar bae teh teu di perangan teh mah. Jauh isa ge geus kajembut-jembut teh. Bolak-balik cerita negara bolak-balik hese teu kapanggih-panggih. Urang kieu bae terus. Urang ke kerajaan deui ribut engke loba raja baheula ge geus perang. Coba-coba tuh make aturan Al-Qur'anul Karim langsung urang perang jeung Amerika. Moal eureun. Terus cara Taliban dieu boga negara perang terus. Mentak masyaallah istimewa teh Taliban. Terus bae. Kok di urang mah henteu sih ieu teu aya minat perang. Saha nu ngadidikna nya kudu aya pendidikan. Di Iran mah di Irak asal deuk asup SD bae ka ditu diomong ya. Kita siap tempur dengan kafir. Masuk SD dibere ayat-ayat perang. Kakarak SD doang geus dibere ayat-ayat perang. Dicoba kunyana keluar SD beta kelas 1 ke geus ninju baturan. Iya. Kunaon gitu percobaan ayat perang. Di urang mah ye, di urang anu rada deres teh cisoka doang. Cisoka. Jadi nyana sok daek urad wirid jang peureup gitu. Ngan lain pakai perang jeung kafir jeung babaturanana. Tuntuna ustad jeung ustad gelut. Aya keur carita negara. Nu mantak Mesir teh eureun-eureun. Babla mah encan aya jelema kepercayaan Amerika. Aju di dituna embung deui percaya ke Amerika. Teger. Jadi lo urang caritakeun Mesir perang we teger. Irak emang geus aya jelema Amerika di Irak encan aya. Cek orang Irak sajengkal ku aing kudu dipikeun ka Amerika. Heula. Aya mah aya bae orang Amerika. Awas lengah bacok sia ku aing. Ya emang kumaha gitu. Ye, batak tala leger sebab boga sejarah kan cenah mah. Macaan sejarah tiba heula. Negara urang teh negara terkuat. Negara urang teh sempet jadi adidaya baheula. Cek Irak. Negara urang teh negara tertua di dunia. Masa harus kalah oleh Amerika? Tidak bisa. Nyana dididik ngan berita nu ka urangna bae disaleweng-salewengkeun sebab nu boga sumber beritana kan Yahudi. Jadi urang maca ngan seukur pos kota doang eta teh tadi gorong-gorong. Di depan desa Kutabumi macet. Maca anu kos kitu bae bodoh bos ya. Cerita negara takos itu bari lalagaan supaya ngerti dek naon ieu maksudna aya pemilihan umum dek naon ieu pemilihan presiden dek ngalangsungkeun nu kos kumaha ieu mestinya urang teh sebagai warga negara Indonesia hayang aing boga pemimpin dek dibawa ka mana ieu negara aing nya sia dek mimpin aing je lamun sia dek mimpin aing gelut heula sia jeung aing kudu ndak kos gitu. Hitung-tungna beban urang jeung calon presiden gelut beblon teh. Maksudna lain kitu nyaan sia dek mau aing ieu teh negara lain sia. Nu kami kabehan menang rebut di Belanda bageula menang bapak kolot urang taruhanna nyawa. Sia gua tinggal geunahna doang nek dibaka mana ya negara aing. Aset beak ku sia. Ye Soekarno mealian sia ngajualan. Ayo, dek kumaha deh, ayo. Ayo itu ge, lain turunan Soekarno tetap ngajual, itu ngajual. Ih presiden nu kieu dek jujualan deui apa naon? Kudu nyaho. Ya, aya hayang asli nama carita negara mah ka imah tetep mau sapi. Kos gitulah cerita kan dek dikawanakeun di negara pertahankan demokrasi aturan demokrasi nu baheulana kos kumaha kieu apa lain tanyakeun coba ka Depak tanyakeun ka MUI peran MUI di Indonesia sebagai naon sebab naon di Mesir mah aya Al Azhar lamun di Iran mah aya itu ayatullah Khomeini ayatullah etala anu nentukeun maju mundurna negara ayatullah. Di Irak eta adalah aya mufti maju mundurna tergantung mufti
termasuk Mesir Al-Azhar main maju mundur dan negara adalah Al-Azhar. Di Indonesia maju mundur dan negara mui baheula teh beneran teu mui main teu di negara kuat. Diperbandingkan atuh nu bantak Al-Azhar main terus kuari. Lain letik-letik peran di dunia Al-Azhar teh. Lantaran keputusan maju mundur dan negara terletak di pundak Al-Azhar. Pemerintah teh ngangsongkeun bagaimana? Musyawarah. Dikaji, ya, siap. Tidak usah. Iran Ayatullah. Irak Mufti. Indonesia maksudnya supaya nyawa sih aturannya kos gitu baheula tak perjanjian anak. Di Bogor mamu izina. Di Cikupa sarua. Atuh ngadeukeutan meureun ka mau dibejakeun. Aduh. Haji Pendi japan mui. Jahe di pebawan kunya. Atuh teh rahasia bae meureun jero na wallahu alam. Urang teu nyaho ieu. Jabejana aja dibalikeun ka Lampung panet. Meureun kasus mana gitu ge. Lalaunan tah carita negara lalaunan, tapi eta dasarna kos gitu supaya nyaho heula. Deuk saha nu ngadidik negara urang, ai henteu nyaho mah. Ulah nyaritakeun rukun wudu bae, babar rukun wudu mah genap. Nomor kahiji hulu, nomor kadua suku, kan ngacak itu. Biasa Ki Golkar mah ngacak kabeh. Itu make tartib guys lah. Jadi acak-acak. Dukun salat sabaraha cenah kiai kumaha hayangna sia. Lain kitu tuh sing puguh heuh mah kumaha hayangna stok diroba di aing. Tuh sing puguh lah. Henteu aing mah kumaha hayangna sia merena letik 13. Merena ada gede 18. Merena pohara 24. Kumaha merena sia kai. Ayo, dek hayang sabaraha sia. Jadi ondok kos gitu heran aing mah. Rukun wudu bisa, rukun sholat bisa, tasawuf make manehanana urusan negara pan urang cicing di negara. Masa teu peduli atuh urang teh cicing di negara, dideuleu ku urang. Maju mundurna kan terletak di pundak rakyat negara teh. Mata kula salah milih pamimpin. Nah, ai kitu mah cenah kiai kula nungguan kiai bae. Oke, guys. Tenang, kayak di bejaan kula. Sapi tetep. Kanjeng Nabi teh minta kepada inuhung pemimpin kufar saksi andai kata ya ulang ilu aja Muhammad lantaran nyana ngabohongkeun ka ayat teu percaya kana akhirat ulah milu jeung dukar itu maneh bae itu bae ulah hiji. Masya Allah Al-Quran tegas kuarikul Muhammad bejakeun ku anjeun ta'alau teh maksudna ngagerokeun ngan ngagerokeunana nu ngagerokeun di luhur nu digerokeunna di handap eta ta'alau heuy yo ka dieu yo nyanana di luhur gunung misalnya di Gunung Santri gitu jelema di handap woi kadari yo asalna ta'ala mah nu ngagerokeunna di luhur nu digerokeunna di handap yo ka dieu yo kula di dieu hei kadari yo dek naon dek di bari penerangan aslina mah kos kitu tapi nu dimaksud di dieu mah lain kitu nu penting mah ieu ngagerokeun dek di luhur dek di handap. Kok dihadap si bakepar perjalanan di luhur anggap jelema du dihandap teh jelema bidug nyawa si bidug jadi bidug teh geus teu ngadengeun naon teu neuleun naon bidug ngaranna aya piteuk los cicing bae laleur los cicing bae bidug ngaranna eta katirisan tilok make baju bidug ngaranna eta kapanasan make jaket tilu rakep bidug eta nu kos kitu ngaranna eta tah jelema bidug Teta gerokeun tah nu kos kitu teh seakan-akan nyana teh dihandap. Urang nu ngagerokeun di luhur ku sebab bidug. Teu ngadenge. Nah ieu ge sarua. Ta'alau kadar ieu cek Kanjeng Nabi hei kafir kadar ieu.
seakan-akan nanya kapan eta kafir teh mah deuk naraon ieu kami kadinya teh dipanggil nu mantak dipanggil teh atslu ma harrama rabbukum alaikum kaulah bakal nyebutan macakeun hukum-hukum anu diharamkeun ku pangeran aranjeun kabeh maneh teh ngomong nang di pangeran yo aya hukum keputusan ti pangeran ieu nu bakal dicaritakeun ieu dengekeun aya sabaraha Ahmad aya 9 bakalna 5 jelas nu 4 samar 5 jelas 4 samar dijieun di 2 ayat coba kumaha man cek Abu Jahal kami hayang ngadeyekeun instruksi ti pangeran ya dengekeun nya mana nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a Allah ngainstruksikeun ka aranjeun kabeh dengekeun ku cili maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh nomor kahiji ulah osok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik sugan teh naon mah sia menyinggung aing teman-teman ulah aya ngamusyrik kok bisa kos kitu sih man kunaon eta cek pangeran kieu cek pangeran deuk pangeran mah ka Allah bae ulah sok make Uzza Manat Lata kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek cenah gaib pangeran mah kami ge percaya aya pangeran teh ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu ieu teh pangeran tuturunan kapan ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a ulah musyrik nomor kadua wa bil walidaini ihsana ay ahsinu bil walidaini ihsana nikmat nu panggedena iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'a nomor kadua kanikmatan teh ayana urang diayakeunna urang hakikatna ku Gusti Allah tetapi melalui hikmah sabab menang indung bapak urang bayangkeun ku otak urang coba cek Kangjeng Nabi urang ti eueuh aya menang hikmah bapak urang totoker tengah peuting nandean indung paparahuan nyana beres ti kelebu sorry sia gimana nu ti kelebu tah beres ngandung apan eta mamawa maneh 8 bulan galibna bayangkeun kota naik kana puyeng naik kana ceuli tarorek naik kana irung naik kana bibir teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana neuleuh buah ngora cak nyana pasti ngeunah neuleuh cau ngora pasti cak nyana ngeunah neuleuh jambu ngora pasti cak nyana ngeunah neuleuh tai ngora pasti ngeunah pangsa nu ngora-ngora lah eta kan diicip-icip kunaon eta aya manehan kan di jero terus 3 bulan 4 bulan rada deres mulai rada ngeunah deui dahar deka mamada ge make diperhitungkeun moalah lantaran ieu keur hamil ieu keur ngandung pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung teh deuk kondangan ge itu ulah lah cek bapana emang kunaon gitu ulah ieu baja deukeut ieu ulah deukeut ge emang kunaon gitu besi kumaha meureun di jero anak lain emang kumaha teu bagus kadeuleuna kunaon gitu lantaran di deuleu dihareup sakumaha jelema anu melendang deuleu di tukang gitu bagusna nu jelas apa lain gitu nu jelas mah lain gitu deudeuh ka anak besi kaganggu
dek nginum ulah lantaran besi mabok di jero dek ngadahar ulah besi mabok di jero dek sare dek naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung kene geus diperhitungkeun ku indungna masyaallah mulai ku hari ke-9 bulan geus siap-siap dek ngalahirkeun antara dua pae hirup jihad ya Allah ya Rabbi embung disesar lantaran aya lawang nu khusus nu mantak embung disesar lainna naon mahal 12 juta sedangkan ieu kan kemampuanna ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu disesar bae zalim dokter nu mesti ulah disesar mah haram disesar sebab nyesar mah ngarusak alamun geus mesti terakhir kakarak masalah lawangna teu bisa teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas sebab waktu asupna meletik kunaon keluar jadi gede nah iya melebihi kapasitas tapi kakawasaan Allah ja keluar bae keluar bae nu asup mimiti leutik keluar gede masalah masalah teh kosong jadi pikiran ulah urusan kakawasaan Allah apa warinya ngabeten ngaheujeun borosot alhamdulillah anak aya langsung kunyana dipandian kumaha dukun dan semedi susuan teu meunang aya nyamuk teu meunang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung teh pikir kotak coba aduh langsung nyusu menang sababaraha peuting mah 2 nu nyusuna seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan teh mah Pak eta masyaallah nu pamalingan si euneun teh cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan orok na bae kumisan komo bapana budak bayangkeun indung masyaallah terus beki gede beki dedeh beki nyaah beki gede kuari terus bae diisangan dipandian waduh eta indung ya Allah ya Rabb bapana neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah bayangkeun indung bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi nah kuari geus mulai leng-leng kokorondangan dan lain sebagainya tetep bae mana sing hade budak besi kahau sing hade eta kan ku deudeuh ka anak sing hade kuncian emang kunaon itu di tukang empang pan ke ngagejebur ka empang deui kajenting bapana ka empang asa ulah budak tolol teh indungna deui ngomong emang kunaon gitu mongan pasti aya nanaon ye pasti aya nanaon ye sekali dia coba ngomong dah budak ulah ka empang ai bapana kajeun kena kejebur nah emang kodang itu tilok balik berarti nyandung bebeja keur nyandung di mana aya lalaki bebeja nyandung atuh meureun mun bebeja teu diizinan sih di mana aya nginian ngomongna atuh lakos ditu nu tenang atuh mun sih ngomong sok kitu mah tenang lo budak hese ngomong jeung nyandung mah teu kaharti kitu ku urang aduh lamun hayang nyaho jati diri urang nyandung coba ge hayang nyaho jati diri urang nu aslina nyandung beres nyandung mulai guys tuh deuleu setan datang nyaho aslina urang setan berarti padahal eta kiai tetap ku pamajikan di setan-setan tuh setan datang tuh eta nyaho aslina urang cangkilan kiai di setan-setan ku pamajikan atuh komo tukang karung mah juri geledegan aduh geus teu kuat pokona jandung bagus di setan-setan di juri-juri kurang asli na urang kanyahoan ku ari oh berarti aing setan tah maleureun ngomong mah maleureun tilu bacem hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeusna ti isuk datang ka sore datang ka isuk ge moal putus nomor kadua nu susah nya nyaritakeun kasusah moal anggeus-anggeus nomor katilu nu gede hutang moal anggeus-anggeus
pala ya guys. Angges-angges paeh beta guys. Nah, hiji Allah tusiku bi syai'a. Nomor kedua bayangkeun lantaran indung ti mimiti ngandung ngalahirkeun ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong-onggong dan lain sebagainya tetap deudeuh na ka anak bae deuk ka mamana ge moal anak deuk ka mamana ge kela besi anak aro anak we ya anak maka instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini ihsan sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsanan kalawan hade nu nya ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridallah fi ridal walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapa ridho Allah ridho indung bapak ridho Allah moal ridho Allah fi ridhol walidain masyaallah. Dua nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua kaindung bapak teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana. Nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus sirup-irup dikubur. Atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunia teh kubur. Besi ngabahayakeun ka harta susah nu mantak instruksi ti Gusti Allah wahai urang Arab cek Gusti Allah mak sampaikan wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun besi pakir kulantaran di dieu teh aya min ajli imlakin besi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun besi pakir sarua bae membunuh ngaranna atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan. Emang kurang gitu lah can mapan ya besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta. Nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh kabeh cukup 2 emang kurang bayangkeun coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya kan orang lah imah ge can boga ieu motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mau besi susah lah ka dituna tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azlu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah. Kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elatna min imlaq besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum. Emang na urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun ka para kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun pakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut henteu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah
kurang keyakinan ka Gusti Allah. Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian. Wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji. Eselon 1 sakian, eselon 2 kasia, eselon 3 sakian, eselon 7 sakian. Emang aya ge diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan 1 sakian, 2 sakian, 3 sakian. Eta keputusan. Tah geus. Kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati. Padahal bupati ge menangieun Allah, paeh saruanya lagi. Tapi kurang percayaan ka itu. Aduh, aing mah dieu beusi teu digaji hendak terus bebe digawe pokona beusi teu digaji. Rempan. Aing teu asup di ngaguruan, wah asal dipecat aing mah ke gaji eueuh. Aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing. Sugan boga kasieun henteu. Teu salat atuh biasa-biasa bae, tenang-tenang bae. Kalem-kalem bae. Teu puasa tenang-tenang bae. Tapi ku Allah dirizkian bae. Tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah. Nu bantak ipis jasa iman. Entek terus aya pendidikan tasawuf. Maksudnya supaya keyakinan ke Allah mantep. Dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah, setik supaya pol ka Gusti Allah. Engkena boga pol ka Gusti di berbagai bab, ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah. Mantak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah, ti eueuh ka aya nang Allah. Kuari aya diurus ku Allah. Rizki teh ya geus ditulis memeh urang lahir. Geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur, nu ka batur moal bisa ku urang. Andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa. Nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa. Nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa. Nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae. Tah supaya keyakinan kos kitu abe mantap ibadah ka Gusti Allah. Iyalah tasawuf ngaranna. Mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah. Geus aing mah dagang moal, tani moal. Deuk ka Allah bae. Aya teu masalah. Ai sesuai mah jeung kelas teu masalah. Ngan ai teu sesuai jeung kelas ulah. Cek majikanana ka. Pan teu ka warung, lah ka Allah bae pasrah. Ngojek atuh ka. Tah ngojek ge sarua teu kurang pasrah ka Allah. Pasrah we ka Allah. Capoe dua poe. Ka, ieu urang teu dahar geus kumaha Allah bae. Kieu bae tuh ka aya geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu. Ulah balik bah. Emang kudu atuh aing butuh pan ka sia. Tuh, aing dibutuhkeun cek nyana. Aya di Paraban teu. Eta aya Paraban urusan Allah. Aya butuh urusan aing. Aing puyeng cek nyana ieu kakak. Eta kudu ngaji. Deuk nasawuf, deuk norekat kudu ngaji. Lamun teu ngaji cilaka. Gila. Saya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan. Nah, urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam. Ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul aulia ngan memehna nyana zuhud. Geus jadi raja zuhud. Kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi. Assalamualaikum. Salam. Maneh datang ke mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi. Cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh. Coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia. Bagus. Aya bae di dahar eueuh bae sobar. Eta kitu kula mah. Sakitu.
cek marupil kurgi anjingku lagi kos gitu ambo cak Abu Yazid anjing kos gitu di negara kulama ayah bae di dahar tuh bae nyada sabar paling ngelel tak anjing kos gitu berarti mana mah zuhud ka karang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunia di mana aya bikin kebatur di mana eueuh sabar atuh pae cekeun ada kos berarti can kuat maneh tah jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Marupil Qurhi eleh luhur dina zuhud ku Marupil Qurhi lantaran cek Marupil Qurhi zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bigen ulah datang ka diendekeun di imah eueuh sabar dek sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Marupil Qurhi mah misah Junaidil Babadi Sisri Sikti ngahiji di dinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia Masya Allah aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung dua poe di tilu poe geus mulai rada kaluar kesang tis opat poe geus leuleus geus kicep lima poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena cek Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud yang aya nu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu geus aya nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu yang dibawakeun ku malu kaengge dibere langsung bae ku Gusti cek mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk mah geus ngadoa kadalapan teh can aya keneh mantan telat amat cenah kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk panten kan ka Gusti mah pandam nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilhamna ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh ka luhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanaga cek itu kuatnya saya kulantaran tulisanana di kota ya nyana ngorandang ka kota ngorandang ka kota datang oge ka kota juk di kota dia bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas gegeran diinum di dahar seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ieu make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resepna mah hayang langsung ti Gusti gedebug kitu tah mun roti-roti blug ka handap emang pikiran urang kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah gimana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah wa kazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren jangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah waka
Ulawa ka khalwa ka gunung ka leuweung lantaran ilmu kurang, moal saimbang. Moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia. Ayeuna neangan heula guru, neangan nyana guru kabeneran eta lah di antara dua Buya Yazid Al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi. Jadi ngaguru deui tak teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa. Nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi ke kilitrikan mah kilitrikan mah tetep jatuh ai lain encan wayah mah tuh tetep teu bisa boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang mah naleungkeun ye sia geus di bibir aing tah kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak tek eta mah percis teh mah ongkos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulah motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal mereka jadi kumaha kajenting nyana di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah mana selain kuliah de kuliah lah pokona geus di mana tuh di IAIN misalnya terus moal bisa lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah yang praktek lah kudu di pondok pesantren jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok ya bisa nyana guru kaditu kaki Ma'rufil Qurhi barang datang cek Syekh Ma'rufil Qurhi ahli zuhud bantat datang ka dia aduh aing nanaon encen ge ngaguru geus disebut bantat aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres pan bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh saking luhur amat sih mau parai urusan ada jeung Gusti Allah amoh murikak bulunya lagi dak bol tapi tetap jangan percaya cakena mainnya Allah ngobrol jeung nyana urang lamun nyaritakeun kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan kos gitu jangan percaya coba aing deuk mempercayakeun kos supaya aing yakin nyana di luar gegerentesan beta kos gitu tah. Cek sama Ma'rufil teh percaya ka aing. Murid. Berangkat. Ayo. Deuk ka mana? Ngayakinkeun, sia teh yakin ka aing kan? Pan kanyahoan deuk. Wah, beuki sieun wae. Ayo. Deuk ka mana? Ayo tuturkeun. Sok loba omong ulah mata tanya. Ayo aing boga babaturan. Datang ka imah babaturan. Wow, sono. Biasa adu tangkep lah. Atuh. Kadatangan ku Ki Ma'rufil Qurhi pohar jasa. Cali. Terus dibagyakeun cai, kopi dan lain sebagainya. Ke ulah ka mana? Dahar. Akhirnya bener sate. Dahar lah tiluan. Nu boga imah Syekh Ma'rufil Qurhi jeung murid anyar zuhud bantat teh dah cek Syekh Ma'rufil Qurhi dah ka muridna kan lamun can izin ti guru moal dahar begitu Syekh Ma'rufil Qurhi ngadahar sate hiji ngahanem lagi didelegeun ku duaan di daharnya ngan hiji doang dikuyah-kunyah ku Syekh Ma'rufil Qurhi endah dikadoakeun ke sekolah pada pamit bae salat dahar belum pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate
teu beres ya kajian kuku bahagia sebab saya marupil kurhima lamun beres mah sok dahar bae coba orang tes datanglah ke tukang sate Waalaikumsalam ieu sate kan geus dibayar gak masalah sakian teh mbena nang ti mana menang meuli nu bener ya bener dang meuli nu bener ya urang mah lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan dek dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula kadatangan guru kula Syekh Marupil Qori kemudian dahar haju eta satena kunyana diicip-icip ngajadi balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah masyaallah hampura cenah kula cek tukang sate emang kurang gitu embe pae ku kula di sate cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah guru urang embe pae teh embe nun teu dipencit di sate ku kanyahoan pan urang mah eta mun lamun urang bae terus bae teh urang kadahar bangke kan tuh atuh pati ya bangsa beungeut-beungeut ku sare teh nyaho pan atuh teh jaraos urang biasa bae dek bangke teh dek naon pokona mah 15 tusuk aduh atuh mamang teh kunaon kitu ka tukang sate teh hampura geus pokona jadi kula yang gede untung aya embe pae anyar kanyawan lah geus di sate bae guguran datang ka Syekh Marupil Waalaikumsalam dek nyaritakeun embe pae nya ceu pan geus jago di bae tah cacak murinda teh cak murinda mama geus kula yakin ka mama yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa dek ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha aya atuh aing mah ngobrol terus jeung Allah yang cenah ieu kos gitulah kutubul aulia lumantan geus hese jaritakeun ada nyana ngakomunikasi terus bae jeung Allah menginum sangat tadi dibejaan ku Allah bedahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya tementak sok aya ngaweleng bedek dahar ge kieu ke beusi di lembur urang anu ngaweleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jas nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh mantap mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren teu bisa tuh basantren cenah masantren modern teu bisa masantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik da jurusan-jurusanana urusan agama ngan endek ngajurus ka derajat mah salapi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung asad dan bedana sarua tah mah ngan beda ngaran dong sanawiyah eta doang beda da sagit sarua jang derajat mah tetep we ngantren ieu beusi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas antrenna di mana heula sabaraha taun mas antrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyakum papat wala taqrabul fawahisha ulah sok gadeukeutan bangsa fawahis kabair zina deukeut bae ulah komo zina nginayahan kana cacak-cacak deukeut ulah teu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti besi pan aya nu kieu jelema teh aya nu kieu aya anu wani nonton orkes teater lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mampu aya nu kos kitu aya nu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka tah jelas ieu mah di deuleuh nya kae anu eueuh teh nya anu eueuh teh oh aya moal mah emang bener loba nu wau ih lamun aing nadi ditu mah di Pandeglang nu wau aing daek nonton orkes aya di dieu mah mun pan aing di ustad-ustad ku batur ih
usah aing teh kiai, mah aku nonton orkes. Tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokokna mah. Ya Allah. Ta eta teh kos kitu naraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia. Tuh gitu kan. Nonton TV teh aya di loba jelema embung, mungus kieu bae. Haram. Giliran di kamar kieu bae. Seorang tendang sorangan bae di kamar blontek kiai tolol. Jadi ai mazharo mah bener bisa dijaga wa ma batonna nu henteu. Itu ari dulu loba jelema mah muka HP ge haram. Haram. Oh jelema bae. Eta loba teh kiai nu kos kitu loba tah. Kiai loba. Bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan emang geus ngajebur tah mah heula. Emang kiai. Ai dinu loba jelema aya murid mung tapi sorangan bau. Tak eta henteu ama baton mazhar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah bakos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti kerlobaan kersorangan akur baik nu dipake kasieuna Allah sedangkan Allah mah nuleukeun teu nuleukeun godib Allah mah sugan aya nundutan wala takhuduhu sinatu wala naum teu pernah sare Allah teu pernah nundutan acan urang di bos mah bisa bah bos keur nundutannya jelap bae tuh guru keur teu nuleukeun nya ayo ngarokok bae ngaji los teu masalah teu kadeuleuh cek cenah teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos nah itu mah teu ikhlas kalima wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq ulah rek da bunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekel bunuh kumaha kahayangnya bae ngaganggu ka nyana bolong nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ye nu liba nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek bunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali hak mangga model kumaha bunuh deui qoat ngaranna atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam kuari nu murtad bunuh mana deui rajmil muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson ieu ge bunuh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmat ndak ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal kuari zina jeung nu sejen ta eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah tah menukos kitu nya na inu limadzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nu geus dicaritakeun wasakum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusiku bihi syai'a nomor kedua wabil walidaini ihsana nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq nomor kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kalima wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq nah ieulah nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran ieu nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum-kaum kufar la'allakum taqilun coba berpikir nu lima jelas nu opat ieu mah nu make perjalanan khofi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam